dengekeun bensin saeutik deui gerarek nepi gitu nang budak. Ya atuh Kang, nganyuk. Aya warung nu dihareup nganyuk sabar hesena. Hoream. Sore-sore kieu teh jadi sok inget ka mama. Biasa nama sok ngadaweung sareng mama teh di payunan bumi teh. Nama asa beda. Neng, nuju naon? Nuju calik we. Dan jika nu sedih gitu, aya naon? Ada asa kangen ka mama. Kan biasana sok ngadaweung sore-sore. Oh, yang kasih mama. Nya, Terus kumaha tuh? hayang mulang we. Atuh tong ayeuna da nama tos sonten. Kumaha? Nya neng mah ka hayangna ayeuna. Ayeuna. Yang ayeuna Ngan hayang ayeuna. da sonten kieu atuh da neng kumaha? Coba ieu pida meuleun di suwa gitu. Can beres di bumi teh asa saha. Kumaha tuh? Nah, ieu teh kemana bapak budaknya? Di Jujurung kita nyokot budak, urang mah geus sayang panggih jeung budak teh. Karah ka mana ieu teh? Nya dan neng mah hayangna ge ayeuna, wa nyina. Yang ayeuna Nya. ini kekeh wae atuh. Ada beren gaduh kendaraan gua sama orang mapah we meureunnan. Bios. Bios mapah we. Da hayang ayeuna. Yang kira teu antosan heula beren gua nyiapkeun heula ieu cacanakan beren ke si Mamang ke di ditu. Antosan sakedap. Nya. Da geus boyah kieu geuning. Ane abong deui eta di Jujurung di tadi. Nek iraha nyokot budakna atuh ieu teh. Keburu hujan. Wah, ayo bisa baru santan. Nya kira kedap ieu. Kedap deui ya. Ah, siap ya. Kieu we sugan ke si indung budakna si Neng mah. Aduh. Bisa bareng bawaan nu alus nu kieu we. Maneng? Ayo. Ayo Neng si kaburu sonten manten. Baru udah mapai jalan kebon di meureunnan. Oke lamun Neng hoyong amang dikasih uang, nelpon we kasih mama saurkeun nanti paling. Nya. Nya. Jangan mana telepon we hayang ka wedding. Nya, kan dikasih mama teh mun aya naon teh. Ka wae nelpon gitu rek amang kasih uang gitu mun pas sekolah libur. Mulang teh teu ngabaran si mama. Mama apa le? Bakal aya di bumi mah. Boyah kiwari hayam can arasup di marana deui teh. Ya bahan ini titah neang wae budak aing mah. Aning kalah didari nya hayam teh deh ka. Aduh. Kang. Ampun aing. Akang, Naon? hayu atuh. Kok badanya nak ngurang kali. Aduh, aing meni ampun hayam ke can arasupnya. Engke we hayam ada mah ka mana-mana balik ge bakal kadinya deui eta budak meureun ngadadago hayang ka dieu. Wah, ayo Angga. Nya sok hari Neng lebet sekolah iraha. Anjing. Anjing. Muah. Oh. Pantesan tuh iwa menit apal. Oh, kadang habis. Tangkin Neng mah damberenan si bapana ini mah. Terus teu aya benten digula sok seueur pamenta ka si mamah teh nya. Nya mau ukan nanaon. Oh isukan dewe atuh da burit loba kana pigaweun. Yeay, meni isukan eta di kamaringan isukan we nek iraha dicokotna budak teh. Sayangan panggih da jeung urang hayang panggih jeung budak ieu teh. Oh, atuh teh namangan pada urang pan hayam can arasup meureunnan. Hayam we nu dibahas teh. Cokot heula budak keburu hujan, kan bae burit mah da meureun motor aya. Lah hoream. Isukan we da geus burit atuh. Oh, udah di kamar dengan hoream we edit ku urang mah. Resep mah ka akang teh kitu kan. Oh, da aya dengekeun bensin saeutik deui gerarek nepi gitu nang budak. Ya atuh Kang, nganyuk. Aya warung nu dihareup nganyuk sabar hesena. Hoream. Ejak. Can bae isukan ulah. Mong. Coba aya merek hujan. Akang mah kitu. Hege wae Kang.
anger pengadatan teh tong sare di imah akang mah aya nama akang tong balik ka imah tong sare di imah mau ngagugu ka nyai mah nya eta sih lain pengadatan teh anger gitu geura. heueuh nyai mah lain anger kieu da akang ge anger kitu teu ngagugu hegna kumaha Lah hoream keun bae lah hayangan wae meureun pangisukan ka dieu meureunnan. marep-marep budaknya hagi cenah leumpang ka dia da jauh atuh ka Atunya biar aku akang kudu sare di luarnya. Nah teh karunya. lain teu karunya akang ge teu karunya ka nyai teh geus ngabatit yang pangijeng budak teh Heuh atuh keun bae isukan dewe budak mah meureunnan hayangan pangijeng kolot mah ka dieu. lain gitu Kang di ditu teh Haroream. tujuan motor tujuan kendaraan coba jauh ngaliwatan leuweung geura Atunya lah deka hoream ayeuna mah nyaan hoream deka. heuh akang geus lah nek kitu wae mah pang nek kumaha Kang ieu teh Lain mah urang mah hoream geus burit. Tuh mama karena akang mah nyata kur hoream weh kana kahayang nyai teh hese Kang akang mah nyai mah asa Ieu da meureun burit. Waalaikumsalam tuh geuning budak teh neng mama teh menitos ngantos ya Allah Ya syukur tadi mah. nah ngewa teh Kang nuhun atuh diantarkeun nya. ditititah tadi oge nyokot budak ngan hararese loba alasan entah satu Ayo. asui. keul antepan Budak kita dicuri mau dah heuh ngana salah kita guna ieu mah da salah kita berbisa mahana nu kieu hungkul ai akang meni saki oge akang meni repot-repot atuh ku dianturkeun budak ge disebut cenah rek sakola oh bagian sekolah cuy ini Nya masuk. tuh ieu mah kita meunah kalah hare-hare boga indung bapana ge har Aduh nu uangnya. ieu Kang tah ieu Kang urang muhararesen idet deui da kan geus burit salatu nuhun nya Kang tos pangantarkeun Jalannya. ayo tuh nya cuk urang dicokot-cokot jadi urang nu disalahkeun mah cuy Aduh nih. nih hararese nih nek ka mana akang mah ka itu keluar hararese di kita ge